Kieu. Tuh nya gitu tinggal setrika butut oge. Hayo we ditamalan ku solasi lainna meuli ari ka batur mah hugi ka janda teh. Ih kamu pace kamu setrika ruksak ini diomekeun we. Nya kudu teh pangmeulikeun mun pamajikan ngomong gitu teh kode eta teh ka teu ngarti lain ka hayo we ditamal kamu teh. Hayo ngebahas we janda geus puguh teu eta mah. Geus loba riwayatna kela-kela. Ieu. Bed kabar abi nu warna merah marun ka mana? Asa karek meuli kamari teh. Eueuh eta oge bed kapur teh. Pane tilu. Ku nanyakeun we ka masalah nu kaitu gitu apal kamu poho neuneun meureun ah. Tuh, si eta masuk ngaleos gitu sigana ka rumasan bawa dipahugikeun deui mun ka si Teh Linda. Tuh aing lihat katanyaan we bed kaper heuh anjing poho. Tingali ngadon beres beres. Si eta mah da kitu. Mun boga salah teh pasti kitu ngalihkeun permasalahan. Kupgep ka itu ka dieu irahat teh ngabantuan pamajikan beberes. Ayo takut loba. Nah, lamar pancah. Heueuh. Ku adi bersihan kamu hordeng. Oh, ari bed kaper teh mana nu warna marun teh? Ku keukeun ya kan bed kaper teh apa anu Pan tilu mana? bed kaper teh nu urang teh aya warna hijau, aya warna pink, jeung hiji deui warna marun. Teu apa teh apa neuneuna mah. Anyar keneh kamari meuli 3 bulan ka tukang eta teh. Atuh tanyakeun buak diinyeumkeun ka adik AA atau ka saha buat diinyeum. Mah nya bed kaper diinyeumkeun ku batur moal. Tadi lagi di luar lemari eueuh eta teh. Teuing sok kayangan lagi. Loba lama tancah tingali. Naon deui sok rek naon deui? Itu teman Abi. Eta cenah rek mariksa pasien, Abi oge rek ka itu mariksa cenah kunaon ku kelihatan beuteung cenah. Nya sok atuh, kade di jalanna sok. Abi angkat heula nya. Sok. Yes. Katanya di itu. Aduh. Tadi nganter si Semok mariksa pasien. Naon mau dipariksa teh ternyata si Teh Linda geuningan nu liat beuteung teh. Atuh tadi teh abus ka kamar mariksa mana teh. Naon ditinggali teh aya bed kaper warna beureum anyar keneh. Siga can dipake ku Teh Linda ge. Berarti mah anyar dipahubikeun. Wawuh pokona eta bed kaper teh. Tinggal ditanyakeun deui. Kenalan kamu teh? Iya, foto aja kamu ame abadi kotor. Me abadi ngomongna. Kamu sok kamu kali krek jol ge. Naonnya abi teh bieu teh? Mariksa pasien ternyata pasien teh si Linda geuning anu beuteung teh. Linda mana sok? Linda mana eta nu randa teh anu anyar. Ningali aya bed kaper anyar keneh ditu teh. Wow abi oge. Karena barang sorangan abi mah bakal wow. Rek geus butut atau anyar keneh oge. Kapitna we dia Kapitna kamu nya. Mahugi ka itu ka si Linda. Nah kamu teh ngomong ka si eta teh? Kamu sok anger wae. Anger naon? Fitnah wae. Anger naon Nur? Percaya gitu? Percaya. Sok ngeunting ngakuna sok. Bener teu? Lain